tanggung belewuk tong hidung wae atau nanti tanggung bulu hiris. Aduh, ya si Caplin lila-lila teh atau yang si itu teh kemana atuh lila-lila teh aku teh bangka kebon awi kadinya meni lila tar tadi aing mah geus cangkeul diuk cangkeul nangtung cangkeul nyangkere cangkeul ngagoler aing pusing geus cangkeul sagala-gala. Aduh, geus cangkeul sagala-gala mang ceprot teh deh. Ya ampun, karunya kasih egang ayeuna teh rek dipakamkeun di tengah jalan geus loba mamalana geus loba nu nyingseunanana jurig nyiriwurina. Kamana atuh si tos teh lila teuing mun jadi babaturan satya mah kudu geus aya kudu geus nongtot odot aya nonghol bulu budak aya deui anu nonghol budak keur nagong moneng. Aduh teh ditilik-tilik teh tadi teh aya nu nagong wah sugan teh si itu teh itu keur nagong wae kasampak teh si kobar keur ngawelu aya wae si kobar aing geus kasamaran wae sugan teh si itu keur nagong teh si kobar keur ngawelu. Aduh ampun ting tuh geuning si itu aya. Aduh meni gumeulis teuing. Aduh asita meni gumeulis ieu nanti cicung nika bre meni gumeulis pisan bibirna jiga asep. Atang atuh ya nagawe teh kali si egang tak dikubur urang cenah kudu mawa ngagotong. Mau beteng urang yang geus joget wae ceprot. Tadi pamana teh si Caplin teh kurang ajar. Tibang jurig bunggulakan kitu wae ge. Mandi kuat kabur teh si Caplin kurang ajar. Iya ya dedongot mah emang si ceprot ye kurang ajar yo. Eta nyanyi naon bandung hidung baju hidung oh kitu anu si itu beuteung mah panjangkeun teh keur joget ya bulan puasa di balai beuteung joget itu itu beuteung aku kerubukan puni beuteung beureunan bulan puasa kos kieu atuh pamali to bulan puasa ieu teh puasa sataun teh to cuman sabulan puasa siapa naon neangan wae aing ngajakannya sangat ngajakan buka puasa. Sorry ya aku mah yang berutamakan agama ayeuna bulan puasa kudu puasa sekuat-kuat nage orang kudu puasa. Ayo jelema pae si egang aing cenah nguburkeun cuman aing mah awewe lah lalaki ceprot ana arek naon muncing sireneng urang temen setia temen sejati ning hati sejati ning hirup aji gawol muning bibir si itu colong ngobrol meni jiga bagus kendi amit ya bang baby boga babaturan 10 koski aing ngadadak TBC sugan anu samanggah pisan boga babaturan teh. Urang teh jadi teman sejati teh kudu bener-bener samati teh samati hidup. Yeuh, si egang teh maot ayeuna teh dikuburkeun. Jaba hujan wae dijeng deui bulan puasa toh. Ayeuna egang bener siate mangkat egang tau. Sugan aing teh bobohongan egang. Tadi teh ku aing sitah neang situ, aing teh si Caplin teh printah heula ka ditu amplok tadi toh. Mana si Caplin ge teh amplok? Si Caplin kabur, aya jurig bunggulakan. Egang, urang camen tahampura kasia egang. Heuh, gede dosa maneh toh. Ya ayo naon deui ya. Tapi lupatan wae. Tapi
Kuti di mana kuti? Itu. Tuh, toh. Ieu teh Cek aing oge naon toh. Bener sia, Tin. ieu ieu teh budak TK. Budak TK apa budak SD nya? Nyebut kuntilanak kunti. Di mana? Di situ. Kan tadi geus ku aing dilawan, teh aku aya deui mah. Si itu orang tenang boga jagoan. Nah, aya. Boga jagoan. Tadi jagoan teh ngelawan si kun. Si itu. Jagoan. Tadi asik aing boga jagoan di dunia ieu. Ya. Jagoan. Di mana kuntina? Di situ. Wah, jagoan batuk urang jalan berair urang bebeja kasih tahu. Ya. Di mana? Oh, gini. Ando. Aing kudu ngalawan jelema ngalawan. Kemana ka jelema dua anak dasar boga babatuan teh ka situ pasuk. Egang. Han sia hungkul sabena anu baik teh ka ceu itu. Anu turuan manurus tunjuk egang. Ieu jurig egang lain nya. Urang mah keula anak kudu mundur ngalawan nu kos kieu patut. Huh?